anjing, wah yang diburuhan anjing. Ngahandem aya katina juang aya kamelang. Ya, di dompet saha ih. Saha? Anjing, 100.000. Kan? Ah, nu Mang Uyu. Nah, kurang gawean ku aing jelema medit ieu mah. Itu sudah nama imah mah. Ah, kurang tukeurkeun duitna. 100.000 urang sakuan. Nah, ieu boga receh 100.000 sarua pas urang abiskeun. Tah kitu. Tah geuning ieu di mana ge? Muka pantona. Ya. Araya teu na jelema na. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak, sama? Alhamdulillah pangesot. Di mana Wak teh? Satos nongko sawah. Kan pas di jalan, manggil dompet. Pas dibuka teh, cenah KTP na. Mang Uyu bener gitu bisa salah. Oh, heeh. Paingan anjing teh jiga dompet abi, kukurilingan dari teh neneangan. Nah, eueuh meureun murah. Sok tempuan bisa aya barang. Nah, hawa dan tadi mah 100.000 salamar. Nah, ieu mah jadi 4 lamar. Ditukeurkeun di gitu di warung, kapok bulan kamar ge pas manggihan anu Mang Haji naon eta teh. Kemere cenah pajarkeun teh nuhun set gitu. Wah, yang diburuhan. Itu yang meuli rokok ieu mah. Gitu atuh matak jadi jelema ulah medit. Nuhun Wak ya. Leungit. Nuhun Wak. Ayo mah. Ya, mangga. Salam. Jelema medit kitu mah da jadi gawean mah. Mamer jeung merasa baraka. Ajig. Oh my 10.000. god. Nyana-nyana kitu mah kan gitu keur nurun jadi 250 sebulan bagian. Dasar si medit.